Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Suhaibin katampi itu Suhaib radhiyallahu moga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Suhaib. Qala ngadawu Suhaib, qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban kacida anehna li amril mukmini pikeun urusanana jalma mukmin. Inna amrohu sayaktosna perkarana mukmin. Kullahu tegasna sadayana amru lahu pikeun ieu mukmin teh khairun eta alus. Walisa jeung teu aya naon zalika itu amrun li ahadin eta kahiji jalma illa lil mukmini angin ka jalma mukmin. In asobathu lamun keuna ka mukmin naon sarra'u kabungahan syakaro maka syukuran ieu mukmin pakana mangka aya khairon eta leuwih alus lahu pikeun mukmin khairon eta leuwih alus lahu pikeun ieu mukmin wa in asobathu sareng lamun keuna ka ieu mukmin naon darra'u kamadaratan sobaro tuluy sobar ieu mukmin pakana mangka aya ieu sobar teh khairon eta leuwih alus lahu pikeun ieu si mukmin. An-nasru ari meunang pitulung ma'as sobri eta tetep sarta sobar wal faraju jeung ari kabungahan ma'al karbi eta tetep sarta kasusah wa inna ma'al usri jeung saenyana eta tetep sarta kasulitan teh yusron aya kagampangan inna ma'al usri sayaktosna eta tetep sarta kasulitan yusron aya kagampangan. Adar susalasuna ari pelajaran anu ka-30na fi padil Qur'ani eta tetep dina martelakeun padilahna Qur'an wa tilawatihi sareng macana kana Al-Qur'an. Qala ngadawuh sa Allah taala Gusti Allah taala. Qul la ini jata ma'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadal Qur'ani la ya'tuna bimithli. Qul bejakeun ku anjeun, ucapkeun ku anjeun Muhammad, la ini jata ma'at sumpah demi lamun kumpul saha al insu jelema wal jinnu sareng jin. Ala ayatu kana yen supaya ngadatangkeun itu anu kabeh bimithli hadzal Qur'ani kana saperti ieu Qur'an layatuna eta moal kawasaeun ngadatangkeun anu kabeh bimithlihi kana sapertina Qur'an walau kana jeung sanajan aya naon ba'duhum sawarehna itu jin sareng manusia liba den kana sawarehna deui zahiron eta anu ngabantu. Wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum ari pangalusna ti aranjeun man eta jalma ta'allama nu diajar ieu man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wa 'allamahu sareng ngajarkeun ieu man kana Al-Qur'an. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Al-Bukhari Imam Bukhari. Iqra'u kudu maca aranjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Fa innahu mangka sayaktosna itu Qur'an yati eta bakal datang ieu Al-Qur'an yaumul qiyamati dina poe kiamah syafi'an halan anu nyafaatan li ashabihi kanu bogana Al-Qur'an. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. La hasada henteu aya hasud illa pisnataini angin dina dua jalma rajulin kahiji lalaki atahu anu maparinkeun ka ieu rajul sallallahu Gusti Allah Al-Qur'ana kana Al-Qur'an bahwa mangka ari ieu rajul yakumu eta hudang ieu rajul bihi kana Qur'an ana al-laili di tengah-tengah peuting wa ana al-lail wa ana an-nahari jeung di tengah-tengah beurang wa rajulin sareng kaduana lalaki atahu anu maparin ka ieu rajul sallallahu Gusti Allah malan kana harta bahwa mangkari itu rajul yunfikuhu eta nganapakohkeun ieu rajul kana mal ana al-laili di tengah-tengah peuting wa ana an-nahari jeung di tengah-tengah beurang. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.